Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Daramang mugia urang sadaya aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Sok sanajan masih dina mangsa sasalad COVID-19, urang cantiasa patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai dina KBM tatap muka, tapi moal matak ngendoran semangat urang diajar. Masih dina suasana diajar daring, sareng Bapak pun Ivan Azamayudin anu bakal insyaallah ngaping hidup enggoning nyuprih pangarti pangajaran bahasa Sunda di kelas 10 ieu salami satauneun. Anapun perkara ilmu anu bakal dipedar ayeuna nyaeta perkawis narjamahkeun. Langsung wae nya. Narjamahkeun asal kecap dina tarjamah. Naon artina tarjamah teh? Tarjamah teh nyaeta alih basa. Ya. Maksud alih bahasa di dieu kumaha? Alih bahasa teh ngalikeun tina bahasa hiji ka bahasa sejenna atanapi sabalikna. Boh lisan atanapi tulisan. Ya, contoh dina narjamahkeun secara lisan. Narjamahkeun secara lisan nalika urang sok ningali dina film, dina warta, dina berita aya tamu ti nagara deungeun ngobrol jeung gegedean di urang. Di gigireun teh aya pendampingna eta salaku panarjamahna. Supaya naon? Supaya komunikasina tiasa kadugikeun. Eta secara lisan. Nah, secara tinulis atanapi tulisan nyaeta narjamahkeun tina karya sastra atawa karya ilmiah. Anu tulisanana bahasana bahasa deungeun, bahasa asing diterjemahkeun kana bahasa anu urang pikahayang. Bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Indonesia, dina bahasa Jawa jeung sajabana. Nah, dina bab ieu insyaallah baris bakal diwanohkeun kana rupa-rupa teks terjemahan sarta analisis basana. Katarosanana, naha urang perlu neuleuman perkara narjamahkeun. Naha urang perlu paham kana narjamahkeun. Waleranana tangtos pisan. Kacida pentingna urang bisa narjamahkeun. Supados naon? Supados urang tiasa komunikasi. Pampangna urang hirup salah saejeuna nyaeta bersosialisasi. Dina bersosialisasi ku cara komunikasi. Upama urang teu tiasa komunikasi moal nyambung naon maksud anu bakal ditepikeun ku urang. Atanapi moal bakal tiasa urang nampi ka hayang batur. Nah, saleuheung upama urang masih sasuku atanapi sabangsa. Bahasa anu dianggona sami. Tapi nalika urang mayunan bangsa anu beda, suku anu beda, golongan anu beda, eta lah prayogi urang pangaruh anu estu naon disebutna nya pangaruh anu leuwih supaya urang tiasa tetep anu disebutna komunikasi teh. Nya. Tarjamahan teh bisa dina wangun teks atanapi hasil narjamahkeun tina hiji basa ka basa sejenna. Tadi teh esensina tarjamahan teh nyaeta alih basa. Keleuwih jero deui, naon sih anu disebut basa? Tah eta PR kanggo salira. Mangga paluruh naon basa teh. Terus salajengna, kagiatan narjamahkeun nyaeta kudu miara aspek-aspek kabahasaanana. Dina segi gaya bahasa, pilihan kecap, ungkara atanapi kalimat jeung saterusna. Nah, jadi upama urang narjamahkeun teh kudu miara aspek-aspek kabahasaanana. Aya gaya bahasa, aya pilihan kecap, aya ungkara jeung lain-lain. Ke urang pedar hiji-hiji naon gaya bahasa, naon pilihan kecap, naon ungkara jeung saterusna.
Numutkeun hiji ahli, hiji tokoh nyaeta Ayub Rosidi, tarjamahan teh cenah kudu geulis jeung satia. Naon maksudna tarjamahan kudu geulis jeung satia? Geulis di dieu nyaeta ngandung arti kaendahanana kudu bisa kapindahkeun. Maksud kaendahan di dieu teh nyaeta bahasa atawa runtuyan kalimahna bisa dialihkeun teu ngurangan rasa. Jadi nu ngaranna narjamakeun mah ngagunakeun rasa. Contoh, aya kecap kieu. Upama dina Sunda aya paribahasa katempuhan buntut maung. Anu hartina urang teu ngalakukeun hiji hal katempuhan ya. Sok mindeng ngadangu panginten ya, katempuhan buntut maung. Upama diterjemahkeun secara saklek ya, secara saklek teu merhatikeun kageelisanana, katempuhan berarti diartikeun dina basa Indonesia tertuduh. Buntut jadi ekor, maung harimau. Jadi upama dijikeun tertuduh ekor harimau. Tah eta teu geulis. Teu endah kadengena. Pira ku katempuhan buntut maung jadi tertuduh ekor harimau ya. Nah, lebah dieu urang kudu bisa ngareka-reka. Nu kadua tarjamahan teh kudu satia. Satia di dieu artina ulah mengpar tina rakitan wacana asalna. Mengpar maksudna teh entong beda tina tujuan atanapi esensi, harti atanapi makna anu dikandungna. Seperti tadi contoh anu disebatkeun. Katempuhan buntut maung upama diterjemahkeun jadi tertuduh ekor harimau. Kahiji teu geulis, nu kaduana teu satia. Lantaran naon? Hartina bakal beda. Ya, hartina bakal beda. Anu kahiji mah maknana teh katempuhan buntut maung hartina urang teu ngalakukeun hiji hal. Jadi katuduh upama diterjemahkeun secara perkecap tertuduh ekor harimau artina kurang merenah, kurang pas. Nah, kumaha carana urang narjamahkeun eta bisa geulis, bisa satia? Kurasa balik deui. Ya, kurasa teh ya. Ya, memang rada sesah upama ku urang digambarkeun secara teoritis mah, tapi ayeuna mah urang jabarkeun heula we. Nah, tadi hartina nya narjamahkeun teh mindahkeun rasa tuh kan, mindahkeun rasa basa jeung nuturkeun gaya pangarang asalna nepi ka aspek-aspek basa jeung estetikana teh kapiara. Eta narjamahkeun. Tujuanana sangkan balarea bisa milu maca eta karya dina basa sejen nu leuwih dipika harti. Upama ieu dina wangun tinulis, tujuan tina narjamahkeun tinulis. Upama dina wangun lisan, nya sangkan balarea bisa paham, bisa nyaho naon maksud anu ditepikeun. Nah, saupama jalma deungeun atawa orang luar, orang asing nyarita urang teu ngarti, teu aya penerjemah, bakal nyambung teu komunikasi. Nya bakal pakia-kia. Nah, aya dongeng kieu, dongeng sederhanana. Antara anu masih salokal we nya, bahasa Jawa jeung bahasa Sunda. Aya kecap atos. Atos dina bahasa Jawa teuas. Arti di Sundana. Ya. Atos dina bahasa Sunda artina beres dina bahasa Indonesia atawa enggeus. Nah, upama urang pada teu mapum, urang pada teu ngarti, eta bakal jadi teu nyambung atawa disebutna ceuk bahasa legegna mah miskomunikasi. Ceuk orang Jawa mah meureun nyebutkeun atos teh teuas. Nah, contoh wis mangan durung diwaler ku orang Sunda. Atos. Orang Jawa bakal ngahuleng. Naha dah emutanana meureunan kadaharanana lembek teu teuas gitu kan ya. Tapi ceuk orang Sunda mah hartina maksudkeun nuduhkeun teh atos teh beres. Parantos gitu ya. Sami sareng artina dina buah, gedang. Loba dieu pami urang teu ngarti dina narjamahkeun gedang dina bahasa Jawa hartina pisang ya. Gedang dina bahasa Sunda mah artina kates atanapi pepaya. Nah, pami urang teu pada mafhum, teu pada apal bakal miskomunikasi deui.
Orang Jawa hayang gedang teh maksudna hayang menangkeun cau, dibere ku urang Sunda, diberena bere kates. Kan moal nyambung, bakal pipaseaeun. Tah lebah dieu narjamakeun teh urang kacida perluna. Supaya naon? Supaya komunikasina bisa berjalan, bisa kadepikeun. Ya. Jadi tujuanana nyaeta sangkan balarea bisa leuwih ngarti, bisa leuwih nyambung, bisa paham ya narjamakeun. Kitu oge bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa Jawa jeung bahasa sanes-sanesna. Ya, ke aya unsur-unsur serapan-serapan nu lianna. Anapun dina wangun tinulis rupa-rupa metode narjamakeun. Di antawisna aya narjamakeun kecap per kecap atanapi anu disebutna tarjamahan satia. Nah, terjemahan satia ieu teh contoh gampangna upama urang ngagunakeun media Google Translate atanapi kamus eta terjemahan satia kecap per kecap. Jadi ieu mah jarang dianggo upama dina komunikasi, margi naon hartina bakal rancu. Jadi upama urang maluru nerjemahkeun kecap per kecap, upama dihijikeun jadi kalimah moal nyambung. Tapi saupama urang ukur maluruna kecap bisa dianggo. Nah, jadi metode narjamakeun kecap per kecap atanapi tarjamahan satia teh moal bisa dianggo dina komunikasi. Moal ge bakal rancu. Komo deui upama dianggona jeung bahasa asing. Dina strukturna beda. Pami di urang mah pami telepatna DM strukturna polana diterangkan menerangkan, pami di batur mah dibalik kan, menerangkan diterangkan. Nah, kadang kawis ai urang mah bahasana kumaha di batur mah dibalik heula. Nah, upama ngagunakeun Google Translate nya moal bakal bisa nyambung, matakan kadang kala sok rancu. Jadi dipahing pisan, tapi upama urang maluruna per kecap, terjemahan satia ieu biasa dianggo. Ukur semet per kecap. Saupama nerjemahkeun kalimah teu tiasa dianggo. Kurang ngepas. Nah, nu kadua metode narjamakeun secara semantis atanapi terjemahan bebas. Naon maksudna terjemahan semantis teh, narjamakeun semantis teh nyaeta ngudag harti atanapi maknana bae. Saupama aya kecap anu teu ilahar atanapi kapanggih dina bahasa aslina terjadi pasualan. Asal karasa ngeunah ceuk rasa bahasa terjemahanana. Maksudna naon? Jadi intina terjemahan bebas mah. Ya. Kalimah diterjemahkeun upama aya kekecapan anu teu kapaluruh bisa dianggo. Contoh, dina bahasa Indonesia aya kecap anu dianggo tina bahasa serepan nyaeta bahasa Sunda. Keukeuh. Ayeuna tos ilahar. Orang Jakarta sok nyebut upama teguh pendirian teh sok nyebutna babari nggunakeun kecap keukeuh. Dia keukeuh pada pendapatnya. Nah, eta kan teu ilahar. Lantaran upama diterjemahkeun bakal artinya bakal panjang, jadi dipondokkeun. Jadi intina narjamakeun mah nyaeta fleksibilitas teh. Nah, lantaran bahasa mah kurasa teh. Batur paham, urang teu kudu diberendelkeun. Lumudagna tadi sifat bahasa nyaeta kurasa. Nah, terus nu bahasa-bahasa sejenna. Contoh aya kecap oge anu teu tiasa diterjemahkeun. Tapi dianggo. Urang tos ngarti. Komputer. Tina bahasa serapan. Upama diterjemahkeun bakal panjang definisina. Lantaran komputer mah bahasa asing. Tapi lantaran hese di paluruh papadana dianggo we. Sami sareng handphone. Piraku diterjemahkeun jadi upami bahasa Indonesia bisa. Handphone adalah telepon genggam. Lamun disundakeun kacipta meureun handphone jadi telepon kokod. Kan asa teu merenah nya. Nah, jadi dianggo we handphone. Nah, atanapi Android tadi diterjemahkeun sesah teu ilahar nya dianggo we. Ya. Aya hal-hal anu diiwalkeun. Nu katilu metode nyadur. Istilah sajenna disebutna adaptasi. Nyaeta artina mindahkeun alam, rasa, atawa suasana asalna ka alam, rasa jeung suasana anu
lain ya, anu lainna ieu contona teh nyaeta nyutat ya, nyutat tina tulisan batur, tina cacaritaan batur, tapi henteu mengpar tina naon anu nu bakal di pimaksadna. Jadi ngagunakeun pamadegan urang, jadi mindahkeun ngan teu mengpar, teu jauh teuing. Jadi adaptasi. Tapi narjemahkeun ceuk bahasa urang, pondokna hungkul. Anu dilakonan, ieu biasana teh dilakukeun ku tim penerjemah upama secara lisan. Nah, jadi tim penerjemah upama mendampingi para gegeden, naon maksudna ditepikeun ku bahasa manehanana. Tapi henteu ngurangan tujuan utamana, tujuan intina. Sami halna ayeuna Bapa nyarita ku bahasa Sunda, tangtos teu sadayana ngarti naon anu ditepikeun ku Bapa. Naroskeun ka sepuhna atau bertanya pada orang tuanya. Oh iya maksudna kieu. Nah, sedangkan ku Bapa mah ngabamblam panjang lebar. Nah ku sepuhna mah intina hungkul, tah eta anu disebut narjamahkeun adaptasi. Jadi ukur nyadur naon intina katarima terus ditepikeun. Nu penting mah komunikasina tersampaikan pada yang dituju. Anu pamungkas nyata metode narjamahkeun secara idiomatik. Nah, aya kecap idiom. Nah, jadi maksud di dieu nyata mindahkeun idiom-idiom nu nyampak dina bahasa aslina kana idiom nu nyampak kana bahasa sejen. Kayak bakal jadi patarosan. Idiom itu apa? Naon si idiom deh? Nah, mangga paluru dina Mang Google, dina ulikan-ulikan kebahasaan jeung sajabana teori-teori apa itu idiom. Pasti sami hartina. Idiom teh ungkapan. Ya. Gabungan kata yang membentuk arti baru di mana tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Cindak nama dina bahasa Sunda idiom teh nyata pakeman basa. Ya. Wangun-wangun idiom atau napi wangun-wangun pakeman basa teh aya sabaraha rupa dina Sunda mah. Aya babasan paribasa, aya gaya bahasa, aya caturangga, aya uga. Eta bagian-bagian atau napi wanda pakeman basa. Atau dina bahasa Indonesia ungkapan. Dina bahasa Sunda pakeman basa teh disebutna wangunan basa anu mandiri sarta harti nu dikandungna teu bisa dihartikeun sajalan terahna. Hartina nyamuni. Eta ceuk Yayat Sudaryat dina ulikan semantik bahasa Sunda tahun 2010. Ya. Jadi ungkapan. Jadi hartina harti henteu sajalan terahna. Bukan senyatanya. Nah, dina bahasa Indonesia ada apa ya disebutna teh? Upama di Sunda aya babasan, aya babasan, aya paribasa. Dina bahasa Sunda aya ungkapan, aya peribahasa. Ya, ungkapan anu pondok berbentuk frasa atau klausa. Contoh panjang tangan. Lain harti sabenerna panjang tangan teh. Tapi harti anu nyamuni nuduhkeun jalma anu tukang cukat cokot barang batur. Ya, besar kepala. Lain harti sabenerna kepalanya besar. Tapi harti anu nyamuni jelma eta gaduh pasipatan anu sombong. Nah, tina bahasa Sunda disebutna babasan. Nah, aya anu disebut babasan teh sami. Ukur wangun klausa atau napi frasa. Panjang leungeun, gede hulu, berat birit, hejo tihang, eta babasan, wangunna pondok. Beda jeung paribasa. Pami paribasa atau peribahasa dina bahasa Indonesia, paribasa mah wangun kalimah. Ya, anu geus matok aturanana sami ngandung harti anu teu saujratna paribasa. Ya. Contoh paribasa teh
musik-musik ulah mandi ngahudangkeun macan turu. Harti paribasanya nyata kurang leuwihna ngaganggu jalma anu cicing, jadi bakal nimbulkeun hal anu kirang hade. Jika racak ninggang cadas laun-laun jadi legok. Eta paribasa harti anu nyamuni naon. Upama urang ngeureuyeuh hiji pagawean bakal kalakon oge. Ya. Gaya bahasa, gaya bahasa rupa-rupa, aya gaya bahasa lalandian, aya gaya bahasa kadalon, aya gaya bahasa kaleulihi, aya gaya bahasa rarahulan, aya gaya bahasa anu ironi, ditotes jeung sajabana dina basa Indonesia bakal dipedar ya. Eta gaya bahasa. Oke, urang bakal pedar dina waktu salajengna. Nah, aya nu beda dina Sunda mah caturangga jeung uga. Ya, caturangga eta mah ngitung-ngitung hal anu matak pihadeun kanu urang, biasana nitina dina sasatoan anu dipiara ku urang, anu diingon ku urang. Biasana caturangga mah nincakna kana sasato ingonan teh kana kuda. Ya, caturangga. Uga mah ucapan kolot, ya, ucapan kolot anu dianggap ngitung-ngitung atanapi kurang leuwihna kana ngaramal anu bakal pikahareupeun. Ya. Tah, oke urang pedar perkawis pakaman bahasa mah dina waktos anu salajengna. Ayeuna urang medar heula perkara tadi narjamahkeun. Ya. Tadi aya anu disebut idiom ya. Nah, idiom teh lahirna tina kabiasaan aya oge idiom teh lain ukur pakeman bahasa hungkul atanapi ungkapan hungkul. Idiom oge aya nu lahirna tina kabiasaan nyarita anu lamun dicukcruk harti bisa beda jeung harti gramatikna. Nah, dina bahasa mah rupa-rupa ya, aya gramatik, aya semantik, nah aya leksikal jeung sajabana. Ya urang pedar hiji-hiji ya. Nah, maksudna naon? Idiom ieu nu lahirna tina kabiasaan nyarita anu lamun dicukcruk harti bisa beda jeung harti gramatik. Nah, naon sih gramatik teh? Aya gramatik teh saluyu atanapi sesuai dengan tata bahasa menurut tata bahasa. Nah, contohna nu kumaha idiom anu lahirna tina kabiasaan nyarita anu upama urang cucruk hartina bisa beda jeung harti gramatikna. Contoh. Aya kecap bau nu ngagoreng bawang. Aya kalimah punten sanes kecap. Kalimah bau nu ngagoreng bawang. Nah, dihartikeun teh aya dua harti. Aya dua definisi. Naha nu bau teh nu ngagoreng bawangna atanapi jelemana atanapi nu bau teh bawangna. Nah, eta idiom. Jadi konteksna nu mana ya. Jadi aya kalimah bau nu ngagoreng bawang. Bisa aya dua harti. Upama dina bahasa Indonesia mah disebut ambigu teh ya. Naha harti kahiji bau nu ngagoreng bawangna, nu kadua naha bau tina bawangna. Eta ya idiom. Nah. Tadi aya gramatik, aya semantik. Aya semantik tina bahasa Yunani asal kecap tina semantikos. Eta pembelajaran tentang makna. Pangajaran perkawis makna. Nah, model babasan, paribasa eta makna. Ya, harti anu teu saujatna eta semantik. Model kecap nyungkun eta ge lebetna kana kategori pangulikan semantik. Jadi urangna kudu ngarti, urangna kudu surti. Contoh. Nah, cep meni rajin-rajin teuing waya kiwari acan langsung kana nyepeng HP can ge si banyu heula eta nyungkun ya. Hartina naon? Hartina eta aya kalimah semantik di dinya teu sajalantrana. Da biasana orang Sunda mah sok kitu teu poksan. Jadi ngagunakeunana bahasana bahasa bias, bahasana bahasa malibir. Ya, bisa jadi dina segi nolak teh secara halus. Nolakna nolak secara halus.
Nah eta kaunjulan atau napi kaonjoyan orang Sunda teh di dinya ya. Nah, eta semantik. Benten sareng gramatik. Aya gramatik tadi. Loyuk jeung kaidah tata bahasana numutkeun tanda bahasa. Aya kecap minuman, aya kecap minum-minum, aya kecap peminum. Ya. Contohna minuman keras eta dilarang. Eta minuman. Minum-minum pagawean si A mah ti tadi teh ukur nginum we atanapi pekerjaan si A dari tadi pagi itu hanya sekedar minum-minum saja ya. Peminum peminuman nuduhkeun kana paripolahna secara gramatik mah si A mah memang geus katelahna peminum, memang sudah dikenalnya adalah seorang peminum yang kuat, yang hebat. Nah, gitu ya. Jadi nas nama anu disebut narjamahkeun teh nyaeta kepewayan urang dina ngalihkeun bahasa atawa mindahkeun bahasa atau bahasa saja nama translate ya. Tina bahasa A ka bahasa nu sejen. Boh kitu oge sabalikna. Ayeuna aya pasing-pasing aya klasifikasi, aya nu disebut bahasa internasional, aya bahasa nasional, jeung aya bahasa wewengkon atau napi bahasa daerah. Ya. Bahasa internasional cenah aya bahasa Inggris, aya oge bahasa Jepang, bahkan aya nu nyarita bahasa Cina oge tos lebet kana jajaran bahasa internasional. Nah, kumaha carana bahasa eta bisa disebut bahasa internasional lantaran loba anu nuturkeunana. Loba anu makena bisa disebut bahasa internasional. Tong leutik teh saha nu apal bahasa Sunda ge hiji mangsa bisa jadi bahasa internasional asal urangna bisa mangaruhan batur. Dina segi ekonomi, nah dina segi teknologi, nah sok diciptakeun. Urang bisa dianggo dibobogan ya. Bahasa nasional. Nah, bahasa nasional di negara urang ditetepkeun nyaeta bahasa persatuan ya. Bahasa Indonesia. Maksudna naon? Supaya antar daerah bisa nyambung komunikasina ku bahasa nasional, bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Nah, bahasa wewengkon, bahasa daerah. Tah di urang aya rupa-rupa bahasa daerah. Di Indonesia tanapi di Nusantara kirang langkung bahasa wewengkon teh aya 713 bahasa daerah. Nyucruk di leuwih leutikna di wilayah Jawa Barat aya 3 anu diangkeun teh bahasa wewengkon teh dumasar kana perda. Peraturan daerah teh nyaeta bahasa Sunda, bahasa Cirebon, jeung bahasa Melayu Betawi. Sanes bahasa Betawi ya, tapi bahasa Melayu Betawi ya. Eta bahasa wewengkon, bahasa daerah. Jadi upama pemetaan wilayah Bandung, terus Sumedang, Majalengka, seseueurna ya. Eta nggunakeun bahasa Sunda. Ke dina bahasa wewengkon ya, atanapi bahasa daerah. Aya oge anu disebutna bahasa dialek. Naon dialek teh? Dialek teh bahasa anu unik, bahasa ciri khas. Anu cantang tu di batur aya. Atanapi di urang jeung di batur aya larapna beda. Contoh, di Majalengka aya kekecapan dewek. Ya, aya kecapan dewek. Di batur di bahasa Sunda secara umum kecap dewek ge aya, tapi larapna beda. Di Bandung atanapi di wilayah umumna dewek teh mangrupakeun kecap gaganti urang kahiji. Artina dewek teh sami sareng abdi. Ya. Keun ku dewek artina biar oleh saya. Tapi di Majalengka
di urang ya keun ku dewek kecap gaganti jalma kadua dewek teh artina kamu ya artina maneh tah loba dieu kecapna sami tapi larapna beda ya. Ya. Di Kuningan aya kecap bahasa dialekna teh menit ya. Di bahasa Indonesia atanapi di urang umumna menit teh nuduhkeun waktu. Tapi cek orang Kuningan menit teh nuduhkeun rieut atanapi lieur. Jadi lamun disebutkeun urang teh meuni menit artina urang teh meuni lieur atau pusing ya. Tah eta anu disebutna dialek. Jadi ciri khas bahasa wewengkon anu aya di daerah sewang-sewangan. Ya. Tangtos di wilayah salira oge, wilayah hidup oge gaduh bahasa atanapi kekecapan anu unik. Ya. Sok mangga palurung kayak dijabarkeun masing-masingna. Ya, gitu. Sementawis perkawis narjamahkeun mah ya. Jadi kanggo bag-bagan narjamahkeun sementawis eta heula kumaha aplikasina? Nah, aplikasina mangga engke salira paluruh teks tarjamahan bisa bahasa Sunda mangrupakeun artikel atanapi tulisanana bisa tulisan bahasa Indonesia, bisa tulisan bahasa Cina, bisa tulisan bahasa Inggris, bisa tulisan bahasa Jawa, sok sadur dialih bahasakeun. Ya, dialih bahasakeun karena upama paluruhna bahasa Indonesia sok alih bahasakeun ka bahasa Sunda. Upama kengingna bahasa Sunda alihkeun kana bahasana bahasa Indonesia. Upama bahasa Inggris alihkeun kana bahasa Sunda. Upama bahasa Jawa alihkeun kana bahasa Jawa ya. Cik kumaha prak-prakan salira kanggo praktek dina narjamahkeun. Ya. Mediana kumaha, bantuanna kumaha, sok sabisa-bisa we heula. Tadi aya metodena. Nah, ngagunakeun satia ya, kecap per kecap. Ya. Atanapi anu bebas, terjemahan bebas bisa naroskeun. Ya. Nu penting mah intina namina narjamakeun alih bahasa teh urang ngarti naon anu dimaksud. Eta tujuan utama nama narjamakeun teh. Pikeun komunikasi. Jadi saupami bapa nyarita can kaharti ku salira, berarti salira can paham naon anu disebut narjamahkeun. Ya. Ya, biasanya upama urang nonton film-film nya di handapna teh aya running text teh, aya teks perjalan. Nah, eta kanggo mimiti diajar mah ya. Nah, eta narjamahkeun. Jadi naon upama urang teu ngarti teh, urang fokus kana tulisanana. Ya, urang fokus kana tulisanana. Gitu. Ya. Ya kitu barudak sementawis mah naon anu didugikeun ku Bapa. Mudah-mudahan loba keneh panasaranana, mudah-mudahan seueur keneh patarosanana pinuh ku panasaran-panasaran supaya urang teh hirup ya. Supaya urang teh rajin kana ngobetan sumber-sumberna ya. Urang tepang deui dina kesempatan salajengna insyaallah. Nah, mendata wakub jembar pangampurana sementawis Bapak cekapkeun heula dugi ka dieu bag-bagan ngeunaan materi narjamakeun. Pami aya kirang langkungna anu can paham ke urang diskusi bae dina forum tong ngajapri ka WA nya. Pinuh teuing ge ngajapri dina wadah nu disayogikeun dina classroom ya. Urang pungkas wae ku ucapan hamdalah urang cekapkeun hatur salam ka sepuh salira anu aya di bumi ya. Kade di bumi ka batur mah kanggo diri sorangan rompok ya. Eta bagian tina narjamahkeun ya. Panta-panta bahasa. Hatur salam baktos ka sepuh anu di bumi. Sakitu anu kapihatur kirang langkupna Bapak siap
Nada sapuntenna billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.